Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Vera Lestari Sulistia di kelas 10 IPS hiji siswi SMA Negeri Hiji Cileunyi. Sateacana abdi hoyong terang nami teteh saha. Nepangkeun wasta abdi Melisa Sofiani. Jadi kieu teh manawi tiasa abdi bade ngawawancara ka Teh Amel kanggo tugas pangajaran bahasa Sunda. Oh nya mangga, teras bade naroskeun perkawis naon? Abdi bade naroskeun perkawis dampak COVID-19 ka sakola. Sumuhun, sok mangga atuh. Anu kahiji, di mana asalna bet aya virus corona ieu teh. Saemu teteh mah virus corona ieu asalna ti negara Cina, kota Wuhan, lantaran masyarakat di ditu teh osok ngaemaman tuangan ekstrim kitu. Jadi virus nu aya di sasatoan eta teh nyebar ka jalmi, teras jadi wabah di kota Wuhan teh jadi nyebar ka negara-negara lain. Muhun, salajengna kumaha dampak COVID-19 ieu teh pikeun kagiatan sakola. Dampakna teh seueur pisannya. Salah sahiji nama ayeuna sakola teh jadi di bumi make sistem online atawa pembelajaran daring. Kusabab kitu aya dampak positifna jeung aya dampak negatifna. Teras naon bae dampak positifna jeung dampak negatifna. Lamun dampak positifna mah anu kahiji barudak seueur waktos di bumi sareng kulawargana. Anu kadua nambah wawasan dina panggunaan teknologi. Teras murangkali tiasa diawaskeun ku kolotna secara langsung. Ari dampak negatif mah hiji henteu sadaya murid tiasa diajar efektif sapertos di sakola. Nu kadua teras henteu sadayana sinyal internetna sae. Anu katilu kadang aya murid anu teu tiasa paham kana materi anu Muhun. Satuju atanapi henteu satuju upami pembelajaran ieu teh dilaksanakeun mulai tatap muka deui di tengah pandemi. Menurut teteh mah teu satuju lantaran ayeuna teh masih keneh pandemi, virus masih keneh di mana-mana. Tapi lamun atos aya vaksin mah teras sakola taat kana protokol kasehatan mah nya teu nanaon kitu satuju kitu panginten. Salajengna naon wae usaha anu tiasa dilaksanakeun kanggo arurang teh jauh ti virus corona ieu. Muhun. Nu kahiji arurang teh kudu taat ka protokol kasehatan. Nu kadua kudu sering ngawasuh panangan sateuacan jeung satos kagiatan. Anu katilu kudu make masker lamun kaluar bumi. Kaopat jaga jarak minimal 1 meter. Nu kalima ulah osok ririungan. Muhun leres pisan teh arurang teh kudu taat kana protokol kasehatan. Mudah-mudahan COVID-19 ieu teh gancang ngaleungit kitu ti bumi ieu. Amin. Amin. Nya entos we sakitu we ngawawancarana. Hatur nuhun pisan kanggo waktosna. Hapunten bilih ngaganggu waktos Teteh Amel. Sami-sami teu nanaon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.